Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangna nagon nepi dengan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jer carios siluman orai bagian anu ke-17. Wong ieu teh baraya. Hancagarapan anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka si Cuming menuju ngawangkong sareng somadnya dugikeun kadinya pamit telepat mah mangga baraya ieu carios hancagarapan dongeng anu katuna waktos dinten kamari kumang sejadi teraskeun deui nanging sateacana kintun-kintun heula kanggo sadayana utamina mah kabara Sunda anu sami mika cinta mika resep kana pedangan dongeng Sunda timang ieu caketna pun kitu deui nu tebihna atuh kalih ti kitu kintun-kintun kanggo nu subscribe like sanareng komen dina channel Mang ieu mangaturkeun nuhun sakali deui kana sagala rupi pangrojongna ti baraya Sunda sadayana. Mudah-mudahan ieu carios sakedik ageungna aya pulunganna baraya anu awana mah piceun we kitu nya atau mudah-mudahan oge sing janten hiburan utamin mah kanggo urang sadayana hiburan supados teu panating kitu emutan teh nya baraya nuhun sumangga baraya supados tanya kolong ting kana waktos hancagarapan dongeng Sunda dina jajar siluman orai bagian ke-17 kumang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Lain cek beja mah hacek dongos ngaranjang ka ditu ka alamar anehna jarkeun teh teu bina we cenah kahirupanna oge sarua jeung anu aya di alam urang mah hayang kale-kale mah uing ulin ka ditu pan hanya ka teu nyaho jalanna rek ka nagara maranehna teh da lamun seuk nyaho teh mah jalanna mah burung teu jog-jog uing mah Cek si Cuming nya tapi da teu sagampang kitu Ming nanaon oge ari anu moho mah sabab isi jadi matakna naon keur ka urangna komo deui ieu mah kapanan nu rek dianyanganna oge bangsa siluman anu tangtuna asing keur urang jeung asing oge keur maranehna engke we baturan mah kuring lamun nya teh mah hayang nganyang ka ditu ieu lain lamun mega kancana geus mulang deui ka dieu jeung nu jadi kolotna geus nya tujuan kana hubunganna kuring duaan karek urang arenit ka ditu jeung manehna urang ka nagarana Ming ceuk somad bari ngageserkeun liukna pindah ka tempat nu rada iuh. Tah kitu hade tuh mah jadi hari aya nu mau bisa aya nu bawa ti bangsana mah beurang lamun aya naon jalan teh saeutik kedena dibelaan ku nu mawan oge komo deui ieu mah nu mawana putih karaton rek sanu wani nyaram ka manehna beunang Tah si Cuming nya kitu maksud kuring ge Ming jeung marina oge keur naon ngajaulin ka nagara siluman ari eueuh nu rek dituju mah ku urang atuh ceuk somad. Ketangnya dipikir-pikir mah aya benerna oge eta omongan ilaing teh rek naon marina ayeuna ka ditu ari eueuh nu dituju mah jadi ilaing tadi peuting mah teu sare we meureunna nya mad ngadoni indiaan meureunna jeung mega kancana lelempangan ka ditu ka dieu Ceuk si Cuming nya Ming maturan manehna lelempangan memang jeung saanyana kuring teh can sare nepi ka deungeut ayeuna oge teh temal somad nya
sok atoh bisi ilaing rek heureuh heula mah uing mereka imahna siswe heula ieu teh nya rek menta useup keur ari sakalian ngurek ka sawah kajian ke uing ka dieu deui weh gampang lah cek si cuming nya sok atuh ming bisi ilaing rek ka imahna siswe heula mah kuring rek sare heula ieu teh sakerjep wae mah beta jangarteun kana sirah temal somad kitu atuh cek si cuming bari cangkat tina diukna tuluy ngaleos jadinya ningakeun somad nu keur diuk dina palupu rek ngadon nepungan heula ka si suhe ari somad sanggeus si cuming ngaleos jadinya manehna oge cangkat tina diukna geus kitu leumpang muru kana panto imah bus asup ka jero tuluy muru ka anggona rek ngadon sare heula cag urang tunda kayaan somad nu keur reureuh di jero anggona baraya ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan mega kancana nu keur mulang heula ka nagarana harita sanggeus mega kancana teu katenyo deui ku somad mega kancana awakna tuluy ngapelesat ka jomantara apak mega ngawang-ngawang mulah poekna peuting rek muru ka tempat kerajaan menjadi kolotna teka catur lilana di jalan jeung ting sabaraha poe lilana lamun kula lampahan jalma mah mega kancana harita geus aya deui dina saluhureun istana karaton nu jadi kolotna nu aya di hiji tempat mega kancana tuluy nyorot turun ka handap turun di hareupeun pisan gerbang karaton karajaanna anu dijaga ku para penggawa karajaan teu lila cle kadua dampal sukuna mega kancana geus nincak deui kana lemah ari penggawa nu harita keur ngajaragaan gerbang anu lobana kurang leuwih aya we meunah naek karek 10 urang wae mah nu samapta ku pakarangna barang nenyo aya nu turun ti jomantara kabeh oge meuni caruringhak sanggeus tetelayan anu datang teh mega kancana anak nu jadi rajana kabeh mah rehormat ka mega kancana pok kadenge salah saurang ti penggawa nyarita nyangakeun semua pangabaktos ka salira panjenengan Gusti ti kaula sadayana naon cek penggawa katarima ku kaula sama pangabakti ti aranjeun sakabeh penggawa temal mega kancana atur nuhun Gusti cek ta penggawa tah ayeuna pangbukakeun ieu gerbang kaula rek nepungan heula ka Kanjeng Rama sareng Kanjeng Ibu cek mega kancana daulat sumangga nun temal penggawa geus kitu tuluy mukakeun heula panto gerbang istana sanggeus gerbang dibuka pok penggawa kadenge deui nyarita sumangga pilih bade lebat mah Gusti cek penggawa nya nuhun penggawa kaula ayeuna rek asup heula nya temal mega kancana daulat sumangga Gusti cek penggawa leos mega kancana ngaleos jadinya leumpang di jero istana tuluy muru ka karaton karajaan menjadi kolotna bisa paparat jalan menerajag ku para penggawa nu keur caraga di jero istana sabab da puguh gede eta istana teh jadilah gog mega kancana anyog hareupeun lawang karaton nu keur dijaragaan ku sabaraha urang hulu balang karaton reg mega kancana ngaraneg hulu balang kaula rek asup ka jero cek mega kancana daulat Gusti sumangga nun
temal hulu walang nuker ngaparadega dina lawang norek asup karohangan karaton. Itu nanti bari mere jalan ke Mega Kancana. Bus Mega Kancana asup ka jero. Di jero kasampak loba abdi dalam kerajaan. Nuker hempak merbayaksa. Calik mayunan janten raja sareng ratuna. Anu nuju caralik dina kursi gading Gilang Kancana. Sanggeus ade hareupeun nu jadi kolotna. Kek Mega Kancana dekuk. Celok nyemah kanu jadi kolotna. Nyanggakeun semah pangabaktos di salira putra kapayunun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Cek Mega Kancana. Katarima semua pangabakti ti hidup kurama jeung ibu gelis. Nah kamana wae ari hidup teh. Meni amplang-amplongan mata kahariwangkeun. Nah kumaha geus hasil. Nuku ditengan ku hidup salila ieu di alam manusia teh. Walar Prabu Wangsa Wiguna anu ngarajaan di eta karajaan. Parantos Rama, pangna abdi ayeuna wangsul heula oge ka dieu. Sejak ngawartosan ka Kangjeng Rama miwah Kangjeng Ibu naon rupi nu salami ieu ku abdi nuju dipilari di alam manusia teh. Ayeuna mah tos kapendak. Tah kitu Rama. Cek Mega Kancana bari deku di hareupeun nu jadi kolotna. Utan teh kitunya. Ohnya syukur. Ari mah geus hasil naon anu dimaksud. Tah naon salila ieu keur ditengan ku hidup di alam manusia teh gelis. Cek raja. Kieu Kangjeng Rama, salami ieu anu dipilari ku abdi di alam manusia teh daya sanes. Nu kahijina mah abdi hoyong terang. Nah kumaha pami kahirupan anu aya di bangsa manusia. Nah sami sareng anu aya di urang atanapi henteu. Nya ku abdi ayeuna mah sakedik ageungna tos tiasa kateuleman kahirupanana anu aya di alam manusia teh Rama. Teu benten tebih geuningan sareng anu aya di urang. Atuh kalih ti kitu abdi ayeuna tos gaduh bebene ka urang alam manusia Rama. Hiji pamegat anu sae manah jalmina bager tumut kasepuh. Ku kituna ayeuna abdi wangsul heula ka dieu teh saja ngadugikeun berkawis eta ka Rama kalih ka ibu. Atuh kalih ti kitu abdi saja nyuhunkeun si welas asihna Kanjeng Rama oge Kanjeng Ibu supados kersa ngawidian ka abdi. Pami abdi ayeuna tos gaduh bebene hate panutan ati ke bangsa manusia. Tah kitu panginten Rama. Cek Mega Kancana. Estuning geus teu era deui nyaritakeun jadi kolotna teh. Nyaritakeun anu saujratna. Lamun manehna geus ngabogaan kikineuan cenah ti bangsa manusia. Jeung nya katanya mah Mega Kancana teh bogohna kasoman. Ari raja barang anjeunna ngadangu caritaan ti nu jadi putrina sarupi kitu. Geus sajongjonan mah ngahulang. Ret ngareret kanu jantan permaisurina nu keur calik di sagedengeunana. Permaisuri anjeunna Surti poka dangu nyarios ka putrina. Gelis anaking Mega Kancana. Ari keur ibu mah hidup sanajan rek boga bebene kanu kumaha wae oge pek teh teuing ari nya mah hidupna suka ngan kade kudu dibeuweung diutahkeun heula sabab lain kuna naon bisi kaduhung pangpang nama jagana.
ulah rek harung gampung. Lamun dina lebah nyokot kaputusan, arina naon teh gelis. Ulah rek kejot borosot, kudu leles jejer liat tali, kudu landung kandungan, lair aisan. Sabab lain kuna naon ieu mah gelis. Kapanan, ari itu mah bangsa manusia. Anu jelas beda alamna jeung urang. Nu tangtuna oge. Beda deui kabudayaan jeung beda deui aturanana. Jeung narek kumaha ngahijina. Sabab meurna ari hidup mah jeung ibu oge sakabeh bangsa demit. Kapan gaibkeun panenjona oge kudu maha kawasa. Ti panenjona bangsa manusia dipalar ngarah urang bisa hirup di alamna sewang-sewangan. Henteu silih ganggu jeung meh teu pagedruk we deui ongkoh. Sabab geus kodratna kitu ti nu maha kawasa. Hartina meunanjirin hirup teh katempo ku maranehna mah. Tah bieu hidup make jeung bisa nyebutkeun lamun hidup teh ayeuna boga papacangan ka urang manusia. Nah kumaha panggihna eta teh. Da sacan kaharti ku ibu mah gelis. Saur permaisuri bari mancrong ka Mega Kancana. Anak nupang dipikanyaahna ku maranehna. Nuhun ibu, nanging anjeunna mah tos tiasa ninggal ka abdi. Tiasa ninggal kana jirim sajatina abdi. Temal Mega Kancana. Atuh permaisuri raja sareng raja pun kitu deui sakabeh anu area di dinya. Meni cara lohok paranganing ngajawaban ti Mega Kancana sarupa kitu teh. Kutaan teh bisa nempok hidupna gelis. Taros permaisuri. Nuhun ibu, tos ninggal ka abdi. Temal Mega Kancana. Kakangna tah geuningan kitu na teh. Sasanggeman ti putra urangna oge. Ceuk permaisuri bari ngaret ka carogena. Jadi kitu ja gelis. Kita jalma teh bisa nempok ka hidup. Artina lamun jalma lain jalma sabongrong meunana atuh ari kitu mah. Beda jeung kalobaanana jalma dina umumna. Sebab teu sakabeh jalma bisa nempok ka bangsa urang teh kapanan. Artina ari jalma nu kitu teh jalma-jalma pilihan. Jalma nu ngabogaan hate jeung pikiran nu bersih. Atawa lamun teu kitu, jalma nu daek nyiar kana elmuna. Atawa bisa wae uti mimiti gubragna ka alam dunya. Geus dikodratkeun ku nu makawasa. Diberi kemampuan bisa nampok ka alam urang. Dari kitu naman mah Rama uhalanganana. Satat dina Rama mangarasa bingung sote. Na kudu kumaha ngawinkeunana hidup jeung manehna. Hari itu na teu nempo mah ka hidupna. Sanajan nya oge hidup mah nempo ka manehna. Namun itu teu nempo ka urang. Sarua we jeung bohong. Sarua jeung geus ngarampas kana kahirupanana. Tah eta nu matak jadi teh satujuna teh ke Rama mah gelis. Saur raja. Tangtos pami kitu mah. Abdi ge moal wantun Rama. Kumargi hawatos. Ka anjeunna oge panginten. Urang teh sami we sareng mergasa kana dirina. Ceuk Mega Kancana. Nya kitu gelis. Nya teu naon ari geus puguh kitu mah. Ramanya tujuan kana pakarepanana hidup. Tangke mah hiji waktu bawa we ka dieu eta jalma teh. Panggihkeun jeung Rama oge ibunya gelis. Ngankeun we eta mah engke deui lamun hidupna geus rineh.
Kusabab ari ayeuna mah kapanan hidupna oge karek anyar datang deui ka dieu. Reuruh we heula hidupna di dieu. Tah kajaba lamun engke mah hidupna geus genah deui awakna jeung geus teu capek. Teu naon rek ini teh oge ti dieu ka alam manusia keur nepungan kabebene hidup. Saur raja. Nya gelis. Ayeuna mah di dieu we heula. Ibu teh sono keneh ka hidep. Piraku karek datang geus rek init deui. Ayeuna mah jug kakaputrean we heula. Reureuhkeun di ditu. Dayang panganterkeun Putri Mega Kancana ka kaputreanna nya. Saur permaisuri nitah ka para dayangna. Atuh daulat cenah Gusti. Emal para dayang bari sing cerdok nyemah. Geus kitu Mega Kancana unur ti payeuneun ratu sareng raja tuluy ngaleos ninggalkeun eta tempat kairing ku para dayang rek kaputrean anu masih aya keneh di wewengkon istana karaton. Jag urang tuna Mega Kancana baraya nu keur aya di istana karaton jadi kolotna. Ayeuna urang nyaritakeun Somad. Harita kira wanci pas sore Somad katanya geus udang deui tina sarena. Malah mah keur diuk dina palupuh tepas hareup imahna keur ngadaweung sorangan. Teu laku runyung si Cuming nu geus datang deui ka dinya. Jek diuk dina palupuh disagedengeunna Somad. Sang si Cuming diuk pok Somad kadenge nyarita. Nah, ilaeng teh karek balik ti imahna si Suhe teh aming. Cek Somad nanya ka si Cuming. Wah, teu tadi ge geus balik ti imahna si Suhe Mahmad. Bieu teh ti imah ngahaja we ka dieu. Teh mah si Cuming. Kitu nya Ming. Ari ayeuna narek boga acara ka mana kira-kira na ilaeng teh? Cek Somad. Weng terek ngajak ulin ka ilaeng. Urang ka imah laki kuncir iman. Yang apal weng mah bari sugan we tong. Keur loba nu ngaradona latihan jaipong di imahna. Istilah weng teh teu ngengklak ya. Cek si Cuming. Nah hari lain nyaho kitu di mana lemur aki kuncirna. Teh mah Somad. Ari cek beja mah di lemur Cikereuh cenah. Nu aya di kelonan lemur urang. Wah, urang teh angan we atoh eta lemur teh. Tangke lamun geus kapanggih lemurna, karek urang nanyakeun imahna. Datang tuna oge geus moal bideuk deui meureun. Cek si Cuming. Nya hayu we ari keur kuring mah. Narek wayah kumaha ini ti dieu Ming? Cek Somad. Nya lamun ilaeng na geus siap mah aya nu ge hayu mah. Ning ayeuna we ni teman. Jadi kadituna datangna meh teu burit teuing. Atau balik ti ditu ka dieuna meh teu peuting teuing deui. Tah kitu. Cek si Cuming. Nya hayu atuh bisi rek ini ayeuna mah. Cek Somad. Ah, aya man. Teh mah si Cuming. Nyangan daguan lah sakedeung mah nya. Kuring rek bebeja heula ka kolot. Jadi meh jongjon ulina ringes bebeja heula mah ka kolot. Cek Somad bari cengkat tina diukna. Tuluy asup ka imah rek bebeja heula kana jadi indung jeung bapana nu keur raya di pawon. Ari si Cuming manehna mah ngadagoan di luar bari ngajanteng di buruan. Teu lila ti harita Somad geus kaluar deui ti jero imah. Lempang nyamperkeun ka si Cuming. Ayo tuh Ming, urang ini teh ayeuna. Cek Somad. Nya, hayu man. Teh mah si Cuming. Nu duaan tuluy sing naleos si dinya. Lempang murung ulon di jalan pilemburan. Dipirig ku hiliurna angin leutik anu narebak kan tetangkalan.
Ari daun apa tinggal rupa jeung arulang. Siga nu keur milu ngajajabkeun kana duaan, nu keur laleumpang rek ngajug-jug ka lemurna ki kuncir. Teu catur lilana di jalan. Anu duaan geus aranjog deui ka lemur Cikeruh. Nyatana ka lemurna ki kuncir. Kayaan dia teh lemur asa teuing matak geunaheun katonyana teh. Sajabana ti raresik lemurna oge loba tangkal awi anu ngahaja keluargana diparalakan eta lemur. Jadi matak tiis jeung genah karasana. Si Cuming nu harita keur laleumpang jeung Somad tuluy ngareureunkeun heula lengkahna. Teu lapok kadenge si Cuming nyarita ka Somad. Tadi ada cek si Mamang tukang nanggung mah. Ieu cenah lemurna Cikeruh teh, Mad. Cirina anu loba kebon awi. Nya pisan lain, Mad. Cek si Cuming. Nya. Ieu pisan Ming. Ngana lebah mana imahna aki kuncirna teh nya. Teh mah Somad. Tah kabeneran dihareup aya warung, Mad. Keun kuing ditanyakeun heula kana bogana nya. Cek si Cuming. Nya sok Ming. Tanyakeun heula atuh sakedeung mah ka ditu kuy lain. Teh mah Somad. Si Cuming manehna tuluy ngoloyong nyamperkeun ka haji warung anu teu pati jauh ti dinya. Geus kitu si Cuming mancat kana tetapakanana eta warung. Sabab posisi eta warung teh ayana dina saluhureun jalan saeutik. Anggeus aya di hareupeun warung, pok si Cuming kadenge nyarita ka si bibi warung anu kaperengan aya di jero keur diuk dina bangku. Sampurasun Mi, cek si Cuming bari mencrong ka si bibi warung nu keur ngalang diuk dina jero bangku di jero warung. Rampes, bade tuang. Teh mah si bibi warung. Lain Mi, wing malah rek dahar. Tapi rek aya nu ditanyakeun ka bibi. Ari teh nah lemur Cikeruh Bi? Tanya si Cuming. Mohon ieu mah lemur Cikeruh Kujang. Dari kitu bade ka saha si Kujang teh? Teh mah nu boga warung. Wing teh rek ka imahna aki kuncir Bi. Nah lebah mana imahna kira-kira nya? Teh mah si Cuming. Ah, si Kujang teh rek bubin aki kuncir. Eta tahu jang bubin aki kuncir mah anu lebah kaler. Anu mayun ka kulon. Cirina mah anu aya kebon awi di pengkeran bumina. Sareng aya tangkal buah di buruan bumina. Malah ti dia mah tos caket. Tos tepati lebih tebih teuing ujang. Kari ngaler sakedik. Teh mah si bibi warung. Kitu nya Mi. Nuhun atuh nya. Uing ena mah dibejaan ku bibi ya. Uing rek tuluy ka ditu heula. Cek si Cuming. Nya sami-sami. Teh mah si bibi warung. Geus kitu si Cuming ngaleos deui ti dinya. Nampurkeun ka Somad nu keur nungguan di sisi jalan. Geus deukeut ka Somad pok si Cuming nyarita. Beh kaler cenah geuningan Mad. Geus deukeut ti dia mah. Cek si Cuming. Syukur atuh lamun geus deukeut mah Ming. Ayo urang ngeureueuh deui lumpangna mah. Cek Somad. Nya, ayo. Teh mah si Cuming. Duaan tuluy laleumpang deui murung ngaler. Teu sila oge ti harita. Geus aranjog ka buruan hareup imahna aki kuncir. Malah makaperangan keur karumpul di buruan tepas hareup imahna aki kuncirna teh. Kolot budak awe lalaki. Taya nawa dina poe eta teh rek diayakeun latihan di imahna aki kuncir. Si Cuming jeung Somad tuluy laleumpang nyamperkeun ka nu keur ngalariung. Malah aki kuncir jeung si Samin oge keur araya di dinya. Anggeus anu duaan deukeut ka nu keur ngalariung pok si Cuming kadenge uluk salam. Sampurasun Ki, cek si Cuming. Atuh reang jalma-jalma nu keur aya di dinya kabeh naremalan.
rampes cenah bajeng sing rareret kana duaan. Gandengan aya si laing kujang yak kada dieu cek Aki Kuncir ngahiap penuduaan. Sanggeus nuduaan sasalaman heula jeung jalma anu ada di dinya gek soman jeung si Cuming dariuk dina palupuh. Teu lapok Aki Kuncir kadenge deui nyarita. Nah ngaja wae si laing doan teh harulin ka dieu jalu atawa kumaha cek Aki Kuncir. Wah nyang haja we ke hayang ulin ka dieu barejang sekalian hayang nyaho ari geus apal kieu mah kapanan genah cek si Cuming. Nya syukur we atuh ari hayang ngarulin mah ka dieu beneran poe ayeuna teh rek aya nu latihan di dieu. Ari Ki Ardasan kumaha cager cek Aki Kuncir nanyakeun Ki Ardasan kana duaan. Cager teu kunaon Ki Ardasan mah teu moal si Cuming. Nya syukur ari cager mah. Samin cik pangienkeun cai kopi atuh tah keur saya mah si laing teh cek Aki Kuncir nyarita ka si Samin nu keur diuk bisa gigireun manehna. Nya Ki kila daguan sugadeng nya kuring rek nyeun heula kopi keur aranjeun cek si Samin bari cangkat tina diukna. Geus kitu mah ngaleos heula ka pawon. Lain kenaon dia mah nya ini tari si kieu ya Ki cek si Cuming. Nya iya weh jadi dia mah kujang loba dipelakan ku tangkal hawi jadi tiis ka rasana tamal Aki Kuncir. Nya jadi kenah ka rasana oge da sok we kumaha lamun latihan di dieu Ki si Cuming nanya deui. Sakadang deui ge paling nungguan ada ieu meureunan genah teu panas teuing mah tamal Aki Kuncir. Teu laku runyung si Samin terus datang deui ka dinya bari mawa cai kopi 2 cangkir gek manehna sila tuluy ngasongkeun cai kana duaan. Sok-sok atuh kopina mampu haret keneh raya geus tiis mah moal genah cek si Samin bari sila deui dina palupuh. Nun Kang tema soman tuluy ngarongkong ngana cangkir anu di hareupeun manehna. Sok barudak bisa rek latihan mah ti ayeuna we datang-datang ngabagyakeun ka semah yeuh cek Aki Kuncir atuh kabeh jalma anu ada di dinya. Memang ti tadina keneh oge geus taratantatan teu kudu diparentah 2 kali tuluy tetabeuhan disaradakeun ari nu pangheulana ditarabeuh kenang penca ti mimiti barudak leutik tuk nempikeun ka dewasa pon kitu deui kolot. Aya nu rampak sekar ngarebingna teh aya oge nu pasangan pon kitu deui nu sorangan. Ti mimiti ibing tepak 2 naik ka pareredan tuluy naik deui ka tepak 3 disusul ku ngalimung tuk nepikeun ka padungdung dieusi ku demonstrasi usik leungeun kosong jeung main parabot atuh kaayaan di puruan hareup imah Aki Kuncir dihaneuteun ku sora tatabeuhan jeung sing kereblikna dampal suku anu nincak kana lemah. Sora goong anu ngungkung-kungkungan miauhan kadengena kaanginkeun ku hiliwirna angin tapi kadenge ka tiap lemur anu teu pati jarauh teu nya mah malah nu geus arapal mahana jadwalna latihanan Aki Kuncir jeung para kancana sok ngahaja daratang ka dinya ngadonna lajo tatabeuhan sok rajeun nyalawer. Poe harita oge teu bina ti kitu mimitina saurang 2 urang anu daratang ka dinya teh
Tapi aku kalilaan mah jadi ngalobaan anu lalajona. Utamana mah urang lemur anu ada di dinya. Sabab ku ayana hiburan sarupa kitu teh. Keur maranehna mah ngarasa kahibur. Kayaan harita di buruan hareup imahna Ki Kuncir jadi tambahan euteun ku nu ngaradon lalajo. Si Cuming manehna mending geus karetek we bujurna sigana teh. Ayo kujang. Bisa rek ngibing mah. Jauh we atuh maju ke tengah. Cek Aki Kuncir bari mencrong masih Cuming. Ah, kewek ke. Amun taipongan geus aya. Karek wing turun. Tama si Cuming bari nenyo ka hareup nu keur arulin demonstrasi. Arulinkeun pedaug jeung pakarang anu sejena. Ari somad mah manehna bati nenyo we hungkul. Bari marhatikeun kana gerakan-gerakanna nu keur ngaribing dina pakalangan buruan hareup imahna Ki Kuncir. Beuki lila tatabeuhan beuki haneuteun wae. Malah mah anu lalajo oge beuki nambahan. Kayaan di lemur Cikeruh. Wanci beuki dieu beuki maju ka burit. Tungtungna reg tatabeuhan teh. Keur samentara waktu heula mah dieureunkeun. Sabab sakedeung deui rek maju ka magrib. Kabeh personil areureun anu beralik heula wae aya ka imahna. Atuh nu ngadon caricing wae di dinya oge teu kurang. Bae ngaropi jeung uplek ngawarangkong nungguan wanci bada isya. Anu kadituna eta kagiatan latihan teh baris ditaluluykeun deui. Para Sunda mung sakieu heula jagar pandongeng dina jajar carios siluman orai bagian anu ka-17. Insyaallah menawi pareng bagian anu ka-18 na. Kumang sejadi teraskeun deui dina waktos anu sami. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Nyuhun diapunten biri seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit ka sadayana wilujeng kantun. Mios.